Ya, gerak Kang Bray. Aya naon? Asa teu boga cedok pisan eta si Haji. Abong kena loba duit. Nya kunaon kitu? Teu boga cedona teh kuring dititah ngagantikeun tihang pamoean. Nah, teu naon, tinggal gawean ge lumayan, kayak kan menang buruhan di si Haji. Teu sudi teuing. Piraku kuring kikieuan ngagantikeun tiang pamoean kapanasan, kahujanan. Sarudi. Yeuh, si Haji mah lain maksud si Laing diganti jadi tihang pamoean, tapi omean ku si Laing. Nya ganti nama ku Awi. Kitu Kang. Hanas ku kuring dicarekan lak-lak dasar si Haji teh. Tuda si Laing mah cekep. Geus kan gitu musingkeun pisan.